Deui saksa mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari ngaji naon gitu ngaranna Ukudul Jumat dicoret terus kadang-kadang surahna teh akur jeung nu dibaca buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal itu kan itu buya salah satu keistimewaan abuya anu kukula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab Aisyah kadar narik-narik kanaria mameureun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirna dek nanya ka abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita abuya make cincin di dieu opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna sapeker beta abuya can kahartieun beureun ku kiai teh muslimin wal muslimat rahimakumullah di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya pesantren tetap eksis kiai-kiai na diseret kiai na dibunuh kiai na dicaci dimaki tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka Masya Allah pesantren tetap eksis setelah merdeka leuwih eksis deui bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna mun ditanya anu lelempangan ke pendopo naon nu diperjuangkeun nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon na yelah urang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna ja merdeka geus bupati jaya gubernur ja jelas presiden ja silih ganti nah ieu lamun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon jawab atuh ji atuh jawab naon nu diperjuangkeun tuh Masya Allah karim sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon guru kula ayah Banjar guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah Abah Ucu nanya sabaraha tahun cenah di Banjar kula nanya tahun bah lah pokona mah tamat pengen aya nu teu kacoret bah cak Abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek atuh lain deui bah hayang ngeuleuh beungeut Abah be ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum nah ayah Banjar teh istimewa kemudian ka belah dieu ka Mama Bakri sangat istimewa komo kagentur ka Keresek Mama Keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek urang ngaji Ukudul Juman Syamsiah hadiahna ka Mama Keresek Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi boga Ukudul Juman Mama Keresek boga Syamsiah tidinya ieu urang ojol
ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukurul juman, duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal nya mah ojol Fortuner. Lain ojol ngaji. Ngaji mah geus bisa lah cenah. Mending ieu. Beda. Ya Karim. Udah nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong, Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh aya Karim teu kaharti, tapi lamun ngaji Masya Allah capetang mah luar biasa. Eueuh be galak gap gelep gep, tapi lamun ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang. Yes. Mun ngaji teu arti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya mah. Ieu basa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari, ngaji naon gitu ngaranna ukudul juman dicoret, terus kadang-kadang surahna teh akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan eta Buya salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mameureun urusanana batin, urusan haram, urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirna dek nanya ka Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna. Malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikiran bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin. Gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker. Atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun ku kiai teh datang amarah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae cek eta. Ta eta lah ahli batin mah seperti kos kitu. Mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya. Sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo. Gitulah guru-guru orang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan baik terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakan perjuangan para ulama hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip
prinsip negara sekuler. Sekuler artina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama. Sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung negara. Atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih. Negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapital, kapitalis, liberal lantaran metodena metode meunang nyieun manusia, kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul. Kabelah dina negara sekuler terpisah agama jeung negara. Sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Adam lain sebagainya, ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara. Datang ka iraha deuk akur aja moal